Da pusirna kanikmatan mah tina hate gitu. Karena naon jumlahna di seueuran hari hatena jadi tagimur mah. Karena naon jadi seueur dahareun aya teu ngeunah di daharna mah gitu. Karena naon nyeun imah loba-loba teuing hari hese sare mah kan gitu teh. Seueur jamin madamel bumi di kaki gunung, madamel bumi di sisi laut, madamel bumi di tengah leuweung gitu. Pertimbanganna sarupa hayang sare tibra gitu. Padahal pusir mah dina hate gitu. Najan didamel fasilitas sebanyak mungkin, hari hatena kaganggu mah da anggap kanikmatana ical. Nikmatna tuangeun, nikmatna anggean, nikmatna padumukan ical sadayana ge. Lamun hate kaganggu gitu. Nikmatna boga pamajikan ge da ical lamun hate kaganggu mah. Da kanikmati sote boga pamajikan, kanikmati sote boga budak. Lamun hatena teu kaganggu. Lamun hate kaganggu mah naon itu beres gitu maksudna teh. Tah jalmi teh teu rajin ngaleunyepan, teu rajin nafakuran sarosna bibit duit panyakit, bibit berwit cemburuji teh awalna tina hate. Talamun terang sadayana masalah tina hate bakal dijagi eta teh. Nu kira-kira bakal ngaganggu hate itu dipidamel. Nu kira-kira matak nentremkeun hate dipidamel. Najan hese, tapi ieu matak nentremkeun hate dipidamel. Najan babari, najan ngajangjikeun keuntungan, ai kira-kira ngaganggu hate mah moal. Lamun tos apal mah ilmuna da sadayana pertimbangan teh hate pertimbangan. Matak ngeunah teh kana hate gitu. Sakumar kitu aya nu ngajarkeun ilmu hate, jadi pertimbanganna teh hasil gitu maksudna teh. Otak jalmi tos di puncak karir, tuluy bunuh diri gitu ya. Jalmi tos jadi orang terkaya gitu nya, tuluy maehan maneh gitu kan. Al margina teu apal. Yang hakikatna mah disimpen dina hate gitu maksudna. Sugan teh kuloba duit jadi tentrem geuning henteu. Sugan teh kuloba imah jadi tentrem geuning henteu. Sugan teh kuloba tuangeun jadi tentrem geuning henteu. Di mana cingkat tentreman, di mana cingkat nikmatan? Dina hate tempatna teh. Lamun milariana kaluar moal kapenah, da hate mah aya di jero kan.